unggal jalan tapi ente daratang ieu karomah ai hayangnya homat tak karomah teh kos kitu Masya Allah urang nyaritakeun karomah orang ente mawa mih karomah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat kitabna fikih sasaranana jasad. Sasaranana fikih mah jasad. Gelarna ialah abid pagaweana ibadah bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib sunnah mubah soheh lamun nu jorekna di ngaranan haram makruh batal lanjut urang iman eta iman nah ieu kitabna tasawuf jurusanana kolbu jurusan thariqah sasaranana kolbu gelarna engke ngaranna zahid pagaweanana ubudiyah nu katilu ihsan eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusan hakikat sasarana roh gelarna engke ngaranna arif billah pagaweana ubudah horeng awak urang teh tersusun tina zahir jeung batin ku ayana tersusun pengurusanana ge atuh kudu teratur pengurusan zahir fikih pengurusan batin akidah pengurusan leuwih batin deui ialah tasawuf geus engke urang aya Islam aya iman aya ihsan lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek ibadah teh capek lantaran teu make hate maka ieu mah gambaran bae ya gambaran ya supaya jelas nya urang teh di jero agama Islam belajarlah agama Islam fikih wuduna nu bagus salatna nu bagus ketika orang geus belajar make aturan-aturan fikih rapih engke salatna ngan teu husu salat rapi salatna DPR rapi salatna malah kopeahna geleh-gelehkeun kori pejabat hararebat beuh bajuna ge merekna ge takwa hararebat lah pokona mah penyanyi ngelehkeun wali bajuna ge ngangsar ka handap salat rapi tegak targep Allahu Akbar tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid ieu hate tah ieu hese Masya Allah Karim anu polisi inget bae ka priwit tentara inget bae ka caksiata Haji Pendi inget bae ka toho kakarunggoni setan teh mah ieu macam-macam nah lamun urang ieu kuari ibadah dengan sakadar make Islam doang seperti eta KBG kiai yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae keur salat teh di jerona pinuh ku administrasi tuh siap bener karena itu
teu saha baik eta penyanyi, artis, pemerintah, polisi, TNI, termasuk kiai. Kitu bae kabeh dina Islam. Rugi urang teh lamun salat kan kos kitu dan capek. Kana starang hararide. Ieu teh naonan. Maka supaya konsentrasi kumaha atuh ieu teh angsongkeun ka ilmu thariqah. Mulailah menata batin, ngaleungitkeun sifat madmumat takhalli ngaranna, ngadeukeutkeun sifat mahmudat, ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna. Setelah takhalli dilaksanakeun, tahalli dilaksanakeun, timbullah tajalli. Manteplah salat. Baik eta polisi ketika geus tajalli, weh tekun salat Allahu Akbar. Padahal polisi dibawakeun doser nyana keur salat atau panser atau mobil naon deui nu aing teu nyaho sia nyaho teh tetep bae moal robah lantaran di jerona geus aya penataan rohani. Ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana berthariqah, yayasan tinggal yayasan. Ceuhil tama kos kitu mah horeng di jero kolbu. Aya Allah. Administrasi teh teu kadele. Tuh. Pengusaha tinggal pengusaha. Lamun memang manehanana bertajalli, tentrem. Allahu Akbar. Berbagai golongan, baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI, presiden sekalipun, lamun di jero kolbuna tajalli, geus mantep. Ieu wadahna jurusanana thariqah. Mantep sabenerna mah lamun urang berthariqah kabehan mah tararenang. Doakeun presiden urang supaya berthariqah. Doakeun Kapolri urang supaya berthariqah. Doakeun panglima urang supaya berthariqah. Ai nyana berthariqah ai kiai na henteu. Nyana ka sorga ai kiai ka neraka. Jiatun teu kituan ieu. Loba pejabat ka sorga, kiai ka neraka. Ulah neuleuh ka Kifudoli biasa bae sih. Biasa bae, tenang bae itu. Magon lurak lirik teh kitu ulah. Tuh kan. Nah, iyalah thariqah. Jadi zahirna ditata sedemikian rupa melalui penataan syariat, batinna ditata melalui penataan thariqah, berjalan bareng syariat jeung thariqah. Komo lamun haju langsung wusul ilallah hakikat, maka jadilah satu bahasa anu ngetren asy-syariah. Bila thariqah atau bila hakikat atilah, wal hakikat bila syariah batilah. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat salah. Kudu bareng berjalan. Maka kelahiran thariqah berbarengan dengan lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh Kangjeng diangkat jadi rasul, Kangjeng teh tahannus khulwah, menyepi diri ninggalkeun keramaian Mekah. Saat eta orang Mekah teh keur meujeuhna kagoda ku nafsu-nafsu jeung syahwat, Kangjeng Nabi mengasingkan orang-orang Mekah, ngasingkeun kehidupan Mekah menuju guha Jabal Nur. Indah sorangan Kangjeng. Mantak orang lamun encan bisa ibadah sorangan encan jadi. Haji Pendi lamun loba jelema salat duhana rakaatan. Terus bae satungtung aya jelema mah. Jelema tilok salat duha. Zuhur ge hampir-hampir. Sholat
Masya Allah. Nah, jadi berjalan bareng. Nah, cuman